Sampurasun dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda, diasuh ku sim kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Dorot Dotun. Sumangga wilujeng ngadamukeun. Si Janoon anu rek kadulurna di Gang Lapandi, harita teh geus nepi ka jembatan Cikapundung. Tapi palebah turun ti jambatan Cikapundung, sukuna ti Kudawat kedebu labu. Terus aya istri nanya, kunaon Kang mending ngagedebut gitu? Iya, baju ragrag. Nah, baju ragrag mending ngagedebut gitu. Pan di jero bajuna ya aing, cek si Janoon. Bari jamotrot bakat ku ambek, sebab era ari nyebutkeun labuh mah manya kolot-kolot labu. Batak make ekol, aya paribasa jengkol aya usumna. Ari ekol mah iraha wae oge bisa. Seperti si Janoon nyebutkeun baju ragrag, jelas eta mah ekol alias akal-akalan alias jijeunan. Si Janoon sanggeus nangtung gedig deui leumpang arek nganjang kadulurna di Gang Lapandi anu ti jambatan Cikapundung mah geus deukeut, bisa jarakna teh geus deukeut. Imahna teh hareupeun masjid, bareto mah keur leutik di eta masjid teh sok dititah ajan ku ustad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beula palebah rek maca hayal palah, aya awewe ngaliwat, igireun masjid supaya tahu teh daekeun ngalieu kanu keur adan pengalaman, supaya nyahoeun sina katarik jeung sina resepeun kanu keur adan. Geuwat harita teh lagu ajana dirobah. Hayyalas sholah, hayyal falah. Ku cara kitu bener. Eta awewe teh ngalieu anu keur adan. Berenye seuri
terus nyamperkeun barang geus deket gorok teh eta awewe ngagorowok tulung nah mun teh tuluy maksudna mau tuluykeun lah sapotong dasar harita mah keleutik keneh aya wae malah harita boga guru pan guru teh ustad bahasa ieu mah eta guru teh ustad teh darah tinggi teu kaup kesel pangtu ambek pangtu nyentak pokona mah ulah ngasalkeun we ka eta ustad dina hiji waktu ngajar ngaji alip-alipan ieu teh alip-alipan ka barudak leutik di dinya alip diturutan ke barudak alip ba diturutan deui ku barudak ta terus ta diturutan deui ku barudak ta terus sa turutan deui ku barudak sa palebah jim barudak malah ditik teh masih cadel jim turutan deui ku barudak jim turutan deui ku barudak jip rai eta ustad teh langsung darahna teh naik ngerasa kesel udah waduh eta mah bari naon teh nyentak bari lak cangkeng sia jip deui trek bawa ku sia ka dieu dasar budak kesel aing bisa kedekat ku kesal jip deui truk bawa ku sia ka dieu truk alah memang aneh eta ustadnya salianti darah tinggi teh kaup kesal oge seperti stres makanya harita teh nanyakeun ka barudak bahasa Arabna awewe ditaranyang barudak ieu cenah Arabna bahasa Arabna awewe ditaranyang naon tumpuk we barudak teh jadi olohok bengong manya nanyakeun bahasa Arabna jelema ditaranyang ngerasa aneh sakala barudak jawab bahasa Arabna awewe ditaranjang kusabab barudak teh teu bisa teu nyaho selengkeun teh ngajawab serangan eta guruna teh yeuh barudak belagu semu barodo pisan ari bahasa Arabna awewe ditalanjang teh naon Pak Guru nyaeta mani wa askumununa aduh eta mah si
bapak mah stres lah, cek barudak. Stres juga, stres bener stres. Cek barudak munereang. Udah rupa-rupanya nanyakeun teh. Aya awe ditaranjang segala macam. Sekali deui cenah bapak, sekali deui. Mami wangas komodona. Rupa-rupanya ngalaman keleutik. Kacaritakeun si Janoon geus nepi ka imah dulurna di Gang Apandi. Anu boga imah nyambut oge ngahaturkeun nuhun atas kedatangan Juraga Janoon anu angkaribung ku babawaan. Terus Janoon sasalaman ka pribumi. Beres sasalaman terus diuk dina kursi. Kabeneran harita teh keur aya tamu. Eta tamu teh lamun ningali penampilanana siga urang kampung, bau lisung, baju kuleuh, make kopiah dengdeng. Tapi nyaritana hebat, pertengtang, siga anu luhung ku ilmu, jemar ku pangabisa, sugih ku pangarti. Ingat kana caritaan ulama, undur mankola wala tandur mankola, ulah ningali kanu ngucapkeunana ka jelemana, tapi tingali kana ucapanana atau kana ilmuna. Sok sanajan penampilan seperti anu hina, tapi lamun ucapanana bener, jadikeun ilmu anu manfaat. Aya paribasa sok sanajan datang natina bujur hayam, ari enog mah alias telur cokot we lumayan didadarkeun keur deungeun sangu. Nah, komo eta endog teh lamun dikulub satengah mateng mah. Padahal eta endog teh datangna tina bujur hayam. Keur kitu kadenge suara budak leutik gogorowokan di luar deket masjid hareupeun imah dulurna Janoon. Sigana eta budak teh keur ngapalkeun basa Arab. Sebab jelas kadengena teh kieu. Pabun panto di darun bilik baetun imah dorot dotun motor butut. Waktosna seep. Urang cekapkeun dugi ka diri lah. Insyaallah engke urang lajengkeun deui dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share. Miau.